Siap, mau mana? HP bana. Siapa kita masih? Iya, salaki kami dong. Dek ngawe bari teparu buki ya naon bae ya dek. Perbuh mah. Iya, yang ngomong nak kitu meni dia cenah kami dek. Coba telepon. Jangan jalan ku kami di telepon. Halo? Ayo nyamuk. Iya, nyambung. Kak. Oh, coba aja orang nggak salah. Oh, dek kumaha salaki nyebutna. Coba ngomong nah. Kena atuh kumaha kakak? Oh, kok Ai, heuh salah. Ai, heuh. Kunaon anu nyarankeun kami? Nyarankeun dek. Anjing. Los burung aing kami meningkat diserenkeun. Dia ayo ngomong ya. Dek, aing mah dek. Halo. Hei. Ieu deh. Atuh gawe naon sih Mar sini disarankeun teh ku sia. Ati. Si Mar main anu hookeun ka sia, kalau disarankeun. Ai. Ulah kudu nurutkan deh mah. Sabodoh burung kayak gitu mah. Kumaha sih Mar sih? Cenah disarankeun bae cenah. Itulah aja nama dek, mau disedayak ke kami. Sabodoh aya kitu mah. Betengeng dek, lalaki loba meureun. Oh sabodoh. Masih bae aing mah geus bisa ngalang-halang, geus bisa nyarek-nyarek. Bingung enggak sih Mar sih dia. Oh gini ya. Ayo. Kumaha kami ya deh, miskin. Tenang masih tenang. Yang ulah kudu dicengcerikan, jadi teh yang disarankeun dia. Lalaki ngabadikeun di dalam dunia, tapi gaya alam dunia sudah daun cikur. Tapi sia teh pati enak ongko. Iya dek, kumaha kami kieu. Teuing disarankeun ulah wajibna menjadi tabe ko yang bisa dihalang-halang keukeuh ngirankeun sia bae. Teh sia mah hirup mah tetek dangdan sekali aing. Kumaha dangdan deh segala teu boga ieu. Isuk memakai legging namun supaya seksi. Oh iya. Kamu masih laki ya udah. Terus lain laki ya. Dek, kumaha ieu kami. Ini mah bisa pingsan dia. Bisa dek. Sakit minum dek.